Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberahmana Mang Jaya sapara kanca baden neraskeun hanca dongeng nu katunda sia dongeng karangan Koswara. Arita para wargi sadaya anagan tawang teh nyimas centring kelingam. Seta Andika ulah pura-pura sia deuleu. Ulah rek api-api sidik sia Andika ngabohong ka Kakang Ratu. Hayo masih kena mungkilnya. Sumu naon nu kedah dianggen nya di sim abdi teu maos ne. Dasar penjilat sia. Katara bangun keheuleun. Seta tadi basa Andika sabemeh kapanyara Andika pan mere laporan ka kula ha? Yen cenah Andika kungsi papangi jeung nyimas centring keling muka beneran aya di guha Warudoyong Pasir Caringin. Babarengan jeung Jangdarta kitu lain Andika? Sumuhun kanyataanna kitu sun. Terus Andika nyebutkeun yen Jangdarta ku Andika dipentak rek dialawungkeun jeung Den Sukmawati ngan ku nyimas centring keling teu dibikeun. Nya kitu ceuk Andika nyimas centring keling mungeun naja diajak ka dieu. Malah ngadon ngagelutan ngajak tarung patutunggalan bari silih ebrehkeun pangabisa jeung jajaten kitu lincek Andika kisabda seta. Sumuhun memang kitu kanyataanna sumu nyisim abdi teu wararandun teuing sumanggem ngabohong ngedalkeun kekecapan nu sulaya tina kanyataan. Kakang tong dipercaya. Si Seta geus ngabohong, manehna ngalaporkeun kajadian nu bohong. Kanyatana mah janji ingap ngomongna. Aya paribasa bibir teu dimungkul eta tetulangan. Janji disada asbun. Padahal ngomongna mah, ye kabeh ge bener. Menineng terewelang ngomongan nyimas centring kelir-lir kacang ningang kajang lain bobodoan. Rumah sia maneh ngabohong Seta? De rumah osun. Naik menu di sim abdi mah teu rumaos. Seta najan kumaha keur kula leuwih percaya kana omongan adik kula jeung batan kadiri Andika. Lantaran ceuk adik kula nyata nyimas centring keling nu ayeuna aya di dieu. Kakara datang bieu cenah Andika mah teu kungsi papangih jeung diri nyimas centring keling. Jeung nyimas centring keling teu rumasaeun maling Jangdarta. Eueuh patula patali jeung pagawean manehna salila ieu. Dina hal ieu teh tela Andika geus ngabohong ha? Kangjeng Raja mergawis bade merencanten ka nyimas centring keling. Badan kadiri sim abdi eta mah hak salira. Bobot pangayon timbang daraju aya di diri salira. Teu langkung salera sun namung peryogi diuningakeun. Saknyanya mah jisim abdi teu acan kantos nyarios bohong komo ka salira teu wararandun. Atuh bilih aya kalalepatan kaluluputan, aya paripaos bobo sapanon jarang sapakan hapunten sun. Guys, teu kudu kapapanjangan ngomong sakuduna maneh meunang hukuman berat ti diri kula Seta. Ngan ngingetkeun diri maneh salila arus pagawean gede jasa jeung bener-bener dina sumembah ka kami, mangka keur saayeuna mah maneh muarek dihukum ngan ayeuna maneh kudu gancang ilit ti dieu geura laksanakeun pancen atawa tugas di diri kula. Unyuk sumanga jisim abdi moal bade baha kana sagala rumpi pancen di salira Kangjeng Raja sun. Mangga syaurkeun bade maparin tugas naon ka jisim abdi. Talingakeun kaya di Pasir Samodja. Eta nu kahiji. Nu kaduana bisi nyieui semanggih karerepet bantuan ku Andika. Barengan sawaktu-waktu kisabda geni. Tapi nu kudu leuwih diutamakeun Andika kudu neangan nyiina sing nepi ka kapanggih ha. Sadayana baris diesdokeun pisan ku jisim abdi gaulan. Jisim abdi moal bade baha. Syukur geura miang geura laksanakeun pancen ti diri kula. Unyuk sumanga gaulan. Cadoh kisabda Seta nyemah meni hormatna keur ka Kangjeng Raja. Teu poho ka nyimas centring keling oge nyemah. Najan ngamusuh najan amekeun.
tapi ngingetkeun yen Nyimas Centring Keling teh adik Kangjeng Raja teu burung tetep hormat ngan gancang abalieur. Nyimas Centring Keling nama tetep cecep ka dirina Kiseta. Sanggeus pamitan sakali deui brawai, Kiseta kaluar tidinya kebat kaluar ti karaton. Dirina lumampah ka alam manusia pikeun ngalaksanakeun pancen saterusna ti Kangjeng Raja Prabu Cakrasena. Di pihak sejen Nyimas Centring Keling gancang we ningalkeun Kangjeng Raja. Barang kisabda seta geus eueuh ti karaton, manehna tayalian rek ngalongo heula ka Den Sukmawati nu keur nyanangan hukuman, keur aya di panjara racun tukangeun wangunan karaton. Sadatangna ka panjara langsung manggihan Den Sukmawati, sanggeus pahareup-hareup mah pokuen Den Sukmawati nyarita. Centring Keling, syukur maneh datang. Ayeuna mah teu kudu dipaksa-paksa, teu kudu aya nu ngajak. Geuning Andika datang sorangan ngan kuring rek tumanya di kamana Kenjang Darta. Leuwih ti heula di sim abdi seunah ti hapunten, Den. Bireuna mah tiasa tepang ayeuna ka salira. Patali teu terang ti aya ngalana Den nyanangan hukuman. Dilebetkeun ka panjara racun ku Kakang Cakrasena. Perkara Jang Darta teu kudu salempang, ayeuna manehna aya di pamatuhan abdi. Di Guha Baru Yeung Pasir Caringin. Tenang lah. Tema Nyimas Centring Keling ngomong siga nu teu ngaragap kana hate Den Sukmawati. Kunaon ku anjeun teu dibawa ka dieu? Moungeun moal nya di sim abdi, kada memaksa moungeun. Keun melah sira di ditu heula, da ku di sim abdi ge moal dikukumaha, paling ditoelan. Nyimas Centring Keling, ieu teh akibat diri maneh nu bodoh jeung belegu. Akibat diri maneh geus ngagagalkeun pamaksudan kami. Nepi ka ayeuna kami dihukum ku raja anjeun. Kami nepi ka diasukeun ka panjara racun. Tetela diri maneh henteu beunang dipercaya. Dititah neangan Nyi Inah tung nepi ka ayeuna teu bukti. Suur Sukmawati bangun anu keheuleuna keur ka Nyimas Centring Keling. Ih, Nen, lain sim abdi nu bodoh atuh nepi belegu ngan anu mawa kabur si Inah. Jelema nu luhur ilmu pangartina para pasagi, Nen, panemuna nanging sanajan kitu. Sim abdi moal bosen-bosen kanggo milarianana, kanggo newak dirina Nyi Inah. Pangna kitu margi Kangjeng Raja ge bangun anu panasaran pisan. Bangun teu sabar palayeun geura narima Nyi Inah anu asli. Lain Nyi Inah palsu. Sisuganan teh. Mun Nyi Inah anu geus aya di dieu, Nen bisa kaluar ti panjara. Moal dihukum kieu, Nen. Sigana kudu kami nu turun langsung neanganana Centring. Diri maneh teh centang tu bisa hasil. Si namun langsung ku diri kami mah kana tangtu bakal kapanggih si Inah teh. Sigana manehna nyumput di bumi, tapi moal burung kapanggih. Cing kami tulungan Centring. Tulungan teh kumaha, Nen? Kami hayang kaluar ti dieu, hayang geura kaluar ti jero panjara. Hayang mulang ke Pasir Samoja, hayang ngarebut deui keris titisan iblis nu aya dina tangan-tangan si Euis. Jeung rek maehan si Euis bongan manehna sombongnaker. Nu mata kami meredih ka Andika supaya Andika bisa ngaluarkeun kami ti ieu panjara. Sok buru-buru tulungan. Buru-buru tulungan Centring, piraku maneh teu karunya. Piraku maneh poho deui kana sagarupa kahadean ti diri kami. Den Sukmawati harita para wargi sadaya meredih ka Nyimas Centring Keling supaya dirina harita teh bisa dikaluarkeun ti jero panjara. Dina hatena Nyimas Centring Keling ge memang karunyangeun ka Den Sukmawati teh. Ku jalan teh diperdih ge manehna hayang ngaluarkeun Den Sukmawati ti dinya. Ngan bae dirina ge sieun demun diamak ku Kangjeng Raja. Nyatana nu jadi lancekna pribadi, tungtungna batin bingung sakedapan Nyimas Centring Keling ngahulang. Den Sukmawati mencrong seukeut ka Nyimas Centring Keling. Rada lila manehna nelak-nelak kana paroma Nyimas Centring Keling. Kawas nu hayang sidik kana beungeutna. Nya sanggeus wareg neutepok Den Sukmawati tumanya. Nah, maneh make ngahulang kitu Nyimas Centring Keling? Naon sababna? Bingung di sim abdi teh, Nen, pohara bingungna. Bingung teh bingung kunaon? Bingung ku kaayaan, Nen, margi kieu, Nen, ari dulungan Nen teh hoyong nanging kana tangtos Kangjeng Raja bakal bendu ka sim abdi. Ngabebaskeun Nen, ngaluarkeun Nen ti panjara ieu. Ari teu nulungan, be. Cenah mameureunan ka cida teuing meuni teu eueuh kabelaanana. Mangka ninggih teu ge saliran Nen teh dulungan sim abdi. Hawatos we, Nen lah. Numawi bingung anu aya di sim abdi teh, Nen. Kitu kumaha kieu kumaha, Nen teh semplek nincak semplak. Kitu numawi oge.
Gening maneh mah teu bisa tegas hirup teh centring. Maneh teu bisa diajak paku kumaha ku diri kaminya. Mun kitu mah eueuh hartina maneh lila-lila ge di dieu ye ayeuna mah. Cigara tinggalkeun kami. Kami hayang nyorangan di dieu. Ciga itu, geramiang. Anggur majang darta ajak ka dieu, sina ngahi jeung kami di panjara. Buru-buru laksanakeun kahayang kami, jang darta sina ka dieu. Tungtung na ngarasa amek Nen Sukmawati. Nitah ka Nyimas centring keling pikeun mawa jang darta ka hareupeunana. Nyimas centring keling anggur ngahihi seuri. Kunaon kalah kaseuseurean sia centring? Siga kunti we deuleu. Kunaon sia teh disangka bodor aing teh? Kumaneh teh ha? Nen Sukmawati nyewot. Amun dina kaayaan biasa mah mun lain di alam siluman bari jengker dihukum. Nyewot teh ngambek para mitra, sewot ambek. Nyewot ngambek. Awak geleles kana tangtu diri Nen Sukmawati baris nyiksa bener-bener ka Nyimas centring keling. Tungtungna tibang molotot ambek nyedap tanaga midak. Nen, diri jang darta teh menang hese capek, menang susah payah diri kuring. Mawati mah Nen ya. Atuhnya terus terang we pokoknya malah sigana babari teuing mun kudu dibikeun kitu we ka Nen mah nya. Nyimas centring keling harita terus terang nyebutkeun yen dirina jang darta moal dibikeun kitu bae ka Nen Sukmawati. Naon sababna sia centring? Rek dikumahakeun ku Andika jang darta teh ha? Rek dikumahakeun. Amarah Nen Sukmawati beuki naek harita teh ka luhur. Nen, monya Nen hilap deui. Panjang darta teh kasep praspati pikaresepeun. Kasep ngalempereng koneng cenah ceuk basa manusia mah. Keheulaanan mun kudu dibikeun kitu wae mah. Wayahna keur saheulaanan mah rek dimaturan abdi. Sina ye disarakan abdi, kelamun abdi geus bosen dibikeun ka Nen. Kitu nya. Pokona mah janten upami parantos bosen mah abdi teh tangtu digilirkeun. Ya kumaha we piara bergirir kitu. Kurang ajar sia bontong sia. Najan kumaha jang darta geus jadi milik kami deuleu. Ku kami mau dibikeun ka Andika. Dan ajan Nen teu mikeun oge eueuh gunana sabab jang dartana ge geus bogoheun pisan ka diri abdi. Nyimas centring keling nu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina lir putri turun ti kahyangan. Geus nyandenya cukup sakigenya urang tepungnya. Isu pageto abdi ka dieu deui muga-muga geus bisa mawa Nyi Inah jeung Kristis-Kristisaan iblis. Ngan ulah ribut ka Kangjeng rajanya. Yu Nen ah. Abdi rek mulang nya. Harita sakiceup Nyimas centring keling geus eueuh ti hareupeun Nen Sukmawati. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu, urang nyaritakeun para wargi kaayaan di wawangunan anu gedongna Nen Sukmawati di Pasir Sampoja. Mangsa pabeberang harita pangeussi gedong memang geus sarudang, malahan kisabda geus tumanina diuk di hareup. Diuk dina teras gedong bari ngararasakeun hilirna angin nu ngadalingding. Angin gunung nu seger dibarengan ku recetna sora-sora manuk nu pate malanjeng pada baturna. Bangun anu suka bunga, bangun aya dina kabagjaan. Nyi Titi jeung Nyi Inah harita keur kaluar ti kamar pamatuhanana nyata kamar nomor 13. Kebat manehna leumpang ka hareup, nyampeurkeun ka hareupeun Kisabda atuh Kisabda ngarenyag oge disampeurkeun ku dua mojang lenyang jeung geulis. Utamana mah eta barang nu nyampeurkeun ka Nyi Titi jeung Nyi Santi alias Nyi Inah teh. Sedengkeun keur dirina apan ti peuting keneh geus diberean resep. Anu taya babandinganna ka Nyi Santi. Keur diri Kisabda sama sakali tacan diberean apa, tacan diberean nyaho yen sanyana Nyi Santi atawa teh sabenerna Nyi Inah. Nyi Inah nu tetep dipikahayang ku Kangjeng Raja. Panpangna Nen Sukmawati dihukum ku Kangjeng Prabu Cakrasena. Pedah Kangjeng Raja teu bisa dicumponan kahayangna ku Nen Sukmawati. Nen Sukmawati teu bisa nyaosan, teu bisa mikeun seba mangrupa diri Nyi Inah. Wilujeng siang Mamang, cek Nyi Titi rengkuh jeung sopat, nyumputkeun kacurigaan dirina dina hatena. Oh, wilujeng siang Neneng mangga calik.
ceki sabda saruane mungkin budi mubager terus nyolodorkeun kursi disina didiukan kudu duaan red ki sabda Kanyi Santi kaparengan nu direret keur imut teleb naker atuh jadi bantrok belenyeh duanana imut antuk nanyi Inah alias Santi jadi ngeluk tungkul Inah hate ni Inah muji kana kakasepan jeung kabageran ki sabda atuh dina hate ki sabda muji bea karep kana kageulisan jeung kabageran nyi Inah anu ceuk manehna nisan si Santi palebah dieu tetela lain bae nyi Inah nu geus dipikaresep ku ki sabda tapi geuning ki sabda ge dipikaresep ku nyi Inah. Nyi Titi najan tetep hatena ngarasa curiga ku ayeuna ki sabda di eta gedong minangka gaganti ki burak tetep manehna teu nemongkeun sikep kaluar yen mah manehna curiga. Manehna api-api nu resep malahan membasa antara nyi Inah jeung ki sabda main mata silih kicepan silih tetep nu saterusna silih baledog imut manehna teu ngayakeun reaksi naon-naon nu aya mamanehna ge milu imut gek Nyi Titi jeung Nyi Inah dariuk dina kursi nu geus sadia di dinya. Kumaha neneng betah aya di dieu teh? Betah pisan teh mah Nyi Titi bari belenyeh manehna seuri leutik. Kumaha Nyi Santi betah? Ayeuna ki sabda tumanya ka Nyi Inah alias Nyi Santi. Belenyeh Nyi Inah imut terus ungeuk bari nemalan. Cenah. Nuhun ari betah manuhun. Mamang abdi teh bade naroskeun Teteh Sukmawati ka Mamang. Cek Nyi Titi bari ngomong daria. Kudan kitu aya naon? Sumuhun angkat ka mana anjeunna teh ayeuna margi biasana riwayah kitu sok tos kaluar ti kamar nanging ayeuna mah geuning teu aya. Nah di kamarna keneh atawa napi angkat-angkatan. Nyi Titi sajeroni ngomong teh. Panon bari jeung treret ka sakuriling eta wawangunan gedong. Sakapeung ngalieu ka jero sakapeung paneutupna manco kaburuan. Sakapeung nutup kaki sabda najan kumaha lain ngan sakadar omong kosong. Mun dirina Nyi Titi ayeuna ngarasa heran ku ayana Nen Sukmawati teu katemong kaluar teh. Biasana apan mun isuk-isuk saperti ayeuna komo ayeuna poe geus nyedek ka beurang. Nen Sukmawati sok katempo aya dina teras gedong atawa sok ngaruris atawa nepungan kanu araya di dinya. Ayeuna pan teu katemong pantes mun nanyakeun ka Ki Sabda. Ki Sabda nyerenge seuri leutik ditanya ku Nyi Titi ngeunaan Nen Sukmawati. Najan hatena ngagebeg oge tapi bisana keur nyumputkeun ka kaget hate. Kaheran lelembutanana nya kitu deui manehna nemongkeun sikep nu pikaresepeun. Nepi ka kaayaan manehna biasana kejem telenges. Sahanteuna manehna bangsa siluman ayeuna mah siga jelema biasa. Bari siga jelema nu bager jeung nyaah kasasama. Oh, janten Neng teh palai uninga perkawis Nen Sukmawati. Laras Mamang. Tangtos. Pedah tiacan ngalanongan Nyi Santi pengintennya. Atanapi sono pedah ayeuna tiacan tepang pengintennya. Utami nama sono we Mamang margi ayeuna teh. Tos dianggap salah kulanceuk abdi pribadi. Mung perkawis ngalanongan pun adi eta mah kumaha anjeunna we bade irha-irha ge teu langkung anjeunna Mamang. Pantes. Upami neneng sono ka anjeunna teh margi Nen Sukmawati jalmina bager. Gede kanya kasasama mung nyaeta rupina kanggo saheulanan mah Neng moal tiasa tepang sareng anjeunna. Bupi kitu kunaon Mama? Nyi Titi mencrong seukeut naker ka Ki Sabda. Nya kitu Nyi Inah ge mencrong antem. Bari hatena mah hayang geura nyaho nginan kayan Nen Sukmawati nusanya mangsa ayeuna. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula. Ngaso. Para wargi anu mulia, Ki Sabda gancang nemalan bari jeung jawabanana memang geus kumanehna disadiakeun da tungtung hatena. Nen Sukmawati ayeuna nuju mujasmedi. Moalnya Mama? Terus Nen, leres pisan Neng.
Anjeunna nuju mujas medi bari sareng teu kersa diganggu ku sing saha bae termasuk ku deui Emam. Omongan Ki Sabda ngayakinkeun malar dipercaya ku diri Nyi Titi jeung Nyi Inah alias Nyi Santi. Nyi Titi jeung Nyi Inah silih reret sakedeung maranehna kawas teu percaya kana jawaban ti Ki Sabda. Najan kitu ari terus terang nyebutkeun teu percaya mamanehna moal, bisi akibatna goreng utama nama sok sieun diri manehna nu keur nyamur kabuka atawa kaboker rusiahna. Ngawitanna iraha anjeunna mujas medi teh Mamang. Apan bengi mah akan tos tepang sareng abdi nya Santinya. Tema Nyi Inah bari ungeul. Cobi saurkeun wartoskeun ti iraha ngawitanna Mamang. Ngatang tos wengi tepang ngadapan tadi enjing-enjing ngawitanana, Neng. Gimana mujas medina Mamang? Nyi Titi nyusul kerupananya. Hanya ka pisan Mamang yang mau bisa ngawartoskeun Neng. Hapunten. Naku naon Mamang? Mamang make ali ngawartoskeun ka abdi? Margi kitu kapalai Nen Sukmawati teh sumun. Saur anjeunna ulah aya nu terangeun sing saha bae oge. Sanes curiga, sanes gaduh sangkian awon. Mung utamina mah supados aya dina katenangan sareng katingtriman dina nggoning anjeunna mujas medi. Kitu nya ku tantenya. Leres Neng, leres pisan. Sawios ari kitu mah atuh Mamang mung atuh wengi mah henteu nyangemkeun naon-naon anjeunna teu nyebatkeun bade mujas medi dina dinten ieu Mamang. Heran abdi mah. Waduh. Dalah Mamang ge wengi teh henteu terang baris kieu kajantenanana. Terang-terang tadi we subuh-subuh Mamang disaur ku anjeunna. Ari pek teh anjeunna ngawartosan ye disaur ku anjeunna teh ngalaksanakeun menekung mujas medi. Duka kanggo sabaraha lamina anjeunna teu nyebatkeun ari lami-lamina mah. Mamang ari Mamang tos ngaroris ka sadaya kamar-kamar nu aya di dieu. Nyi Titi tumanya kana sajen perkara ngahaja dipengkolkeun jejer carita dina raraga manehna nalungti ka Ayanjang Darta. Ki Sabda mencerong seukeut ka Nyi Titi hayang nyaho manehna teh. Kana eusi hate Nyi Titi, tapi Nyi Titi nu geus dibekelan ku ilmu panemu jampe pamake ku kersana Eyang Sukmarasa. Hatena teu bisa diteguh kitu bae ku diri Ki Sabda. Najan nya Ki Sabda siluman. Manehna teu boga kacurigaan naon-naon, kahiji Nyi Titi ngomong teu matak curiga. Kaduana hate Nyi Titi siga aya nu ngahalangan. Hese ditembusna hese diteulimanana. Najan dirina awas permana tinggal. Najan dirina Ki Sabda bangsala lembut. Lantaran teu boga rasa kacurigaan pok manehna nemalan luyu jeung naon nu kapanggih jeung nu geus dipilampah ku dirina ti saprak cicing dirinya. Kantenan parantos maneneng nyaeta Mang Apal. Ye neneng sareng Nyi Santi apan matuh di kamar nomor 13. Ajun Nyi Nunung jeung Nyi Eti matuh di kamar nomor 15. Ari kamar sanesna sadayana ge kosong. Kosong? Nuhun sadayana ge kosong. Ari sanes kamar nu dilebetan ku Mamang sareng dilebetan ku Nen Sukmawati teu aya pasien sanes saurna teh. Daramang tos seueur nu marulih kitu kasauran Nen Sukmawati ka Mamang teh. Memang abdi nyuhunkeun waleran nu jujur ti Mamangnya. Maksad neneng ti payun Nen Sukmawati nyaurkeun ka jisim abdi yen saurna aya saurang pasien nu matuh di salah sawios kamar di dieu kala eta pasien pameget. Mung duka saha-saha nama da teu disebatkeun jenenganana. Tah ku kituna abdi mah hoyong terang we saha anjeunna sareng di kamar nomor sabaraha. Maksad neneng naroskeun kitu ka Mang? Hoyong terang we hoyong kenang ngarah teu longkewang teuing aya di dieu ari akur. Sareng papada sami anu jutatama Mamang. Mugi Mamang ulah kagungan sakian awon. Buka atuh danen mah teu ngawartoskeun aya pasien pameget ka Mamang. Buka mun lalieun deui mah panginten. Janten basa Mamang enjing-enjing. Mamang tos ngarolis ka sadaya kamar-kamar. Nuhun. Sawios atuh ari leres kitu maka ayanana panginten. Abdi moal naroskeun deui ka Mamang. Memang da teu sasaha deui neneng. Teu sasaha deui mung peryogi ku neneng ka uninga. Salami Nen Sukmawati teu aya di dieu nu janten sesepuh tos aya gentosna.
aya gentosna istri atuh pabanget mama Nyi Titi jeung Nyi Inah ngagebeg-hatena duanana babarengan mencerong sikit kaki sabda. demi Ki Sabda mah tenang we Malah kalayan ancada Oki sabda nerangkeun luyu jeung pananyana ti Nyi Titi. ngaso heula para mitra ngaso. Sabda tenang malah mah kalayan anca Oki sabda nyarita nerangkeun luyu jeung pananya ti Nyi Titi. Istri neneng nya pantaran sareng neneng duaan malihan neneng tangtos apal ngeunaan saha-sahana. Anjeunna nu janten kapercantenan dirina Den Sukmawati kanggo nalingakeun sadayanan wae di dieu. Nya mamang we minangka pangawan ngajaga keamanan bili aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata bisi aya galagah kancana. Saha kitu mamang nu dijantenkeun pangentos Den Sukmawati teh? Palayuning ngeunaan saha-sahana ini. Kan tenang atuh mamang. Ayeuna mah hayu urang tepangan ka kamarna. Anjeunna matuh di lebet kamar pamatuhan Den Sukmawati. Umargi dipercanten kanggo ngagentos Den Sukmawati. Nya anjeunna nu matuh dirinya yuk urang tepangan ini. Mangga mamang. Hayu Ning Santi. Cek Nyi Inah ungeuk bari nemalan walah-wah weuleuh sanyana. Leos Ki Sabda kalayan kairing ku Nyi Titi jeung Nyi Inah harita ngajugjug ka jero imah. Kebatrek ngadatangan kamar Den Sukmawati nu ayeuna dicicingan ku istri nu gagantina teh. Teu jauh tina wangunan gedong Den Sukmawati gedong nu hanyang hareup ngetan. Dina palebah rungkun jarong nu hieum harita aya tangtungan tilu urang jalma nu tita tadi ti barang meletek sareng ngawaskeun ka palebah gedong Den Sukmawati. Maranehna cengkat tina panyumputanana barang tetelan nu diawaskeun asup ka jero wangunan imah ninggalkeun teras gedong. Waktesna